أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwan. Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema. Lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah, wauh jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah, can diangkat jadi rasul. Teu didenge ku masyarakat. Sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun, teu ditaluturkeun can wauh jeung Allah. Atau dakwah di mimbar teh saudara-saudara eta tunjuklah luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh je tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ke masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur peuting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na prut gitu tahajud cek eta teh itu wese nyahuin kambe naon anu dibubuy naon anu dipais engketa kapan aya haseupna kambe anu dipais teh ieu teh daging hayam kambe seungitna anu dipais teh ieu teh lauk pedak kambe seungit tuh waukeun heula urang ka Allah memeh ngawaukeun masyarakat ka Allah tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batu lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnyana urang teh sok maca sholawat ngemantak batur hayang ijazah dikir ka urang kambe ku irung batinnya na urang teh sok dikir lamun urangna tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu hasem ka ambeun urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal konana mah teu percaya aing tuh Masya Allah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang maka ayat ye bisa digunakan paranti muka kunci lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu baca ayat ieu bisa pakai maling ku urang sebab Kanjeng Nabi Musa leuleuy ku Kanjeng Nabi Harun sakitu Kanjeng Nabi Musa gagah dalu luar biasa malakal maut bege elek tapi ku Kanjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kanjeng Nabi Musa melu Kanjeng Nabi Musa ka Kanjeng Nabi Harun ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan di mana mimitina? Iya, mun aya kunci, cekel kuncina, bacakeun ayat ieu.
qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula. Sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak paeh hasan aing mah. Macanlah sabaraha kiai mal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Ke mundek perang karak diturunkeun. Can perang moal bisa. Maksudna muka kunci naon? Lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu. Di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci kunci-kuncina make remote makanya mukana ge tapi bisa dibuka make ayat ieu. Kagetin orang Amerika kaget ieu tah ayat ieu mantap loba nu asup Islam. Panglima Amerika asup Islam lantaran naon ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka bisa dicokot ku tentara Irak. Nyana dirinya menyelidiki, setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan. Loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika. Dikunci teu bisa sembarangan. Bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika, ku tentara Irak. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah lain lalagaan ayat ieu. Mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun. Tah mulai tah ngepet. Itu kuat efek sampingnya doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan. Ieu mah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun. Ira riadohna doang orang Indonesia mah masya Allah kararuatan biasa. Perang orang teu boga senjata make bambu runcing doang, golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang. Golok tarang hau pake perang. Ngaburinya. Emang kumaha make ayat ieu. Ketika ribut ya di Singapura pernah ribut di Singapura kamari ieu encan lilai ba zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut nyerang Hindu kadinya Islam saeutik Islam maca ayat ieu salah saurang dua urang maca ayat ieu hiber kaluhur sah neulekeun hiberna doang wabur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan. Aya kene Habib Hasan ketika manehana diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama diserang ribut gede di dinya lain letik ribut maca ayat ieu hiber sat kaluhur wow ditinggalkeun wabur wakabehan tah ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah kejadian ribut gede-gedean dibacakeun ayat dia hiber jadi bisa hiber sagala ayat ieu muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu nah ieu doang tah urang mah penting eta doang tah perang mah embung urang mah paham ieu doang ieu ya
ya Allah ya Rabbi emang siapa maka dijabahnya tolol beri ayat dia nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sekean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana nah ieu mah teu meunang sambarangan tuh dibuka digelar keur ngaji kieu atuh atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh dibuka kunci kos kamari pareum tek kula ngomong pareum emang kula teu nyaho di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana emang teu nyaho mun mal dibejakeun ngaranna nu mareumana di ditu nyaho ku Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu kula langsung keur hadap ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleu jelema langsung nu mareumana kadeuleu ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana asana moal kebal ta jelema hirupna di jelema kabeh urang Bandung urang Tasik urang Garut urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu mareuman tolol di goblok-goblok atuh goblok beneran emang teu kadeuleu atuh kadeuleu ji teh kadeuleu ku Allah dibere neuleu dibaca ieu ayat teh qala innal qauma istad'afuni sret kadang kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah henteu di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku lain lalagan tek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh atuh teh lamun kula nunjuk tah harita tah sia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang ka jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari lama wari 111 poe bahkan 113 poe ieu lain letik-letik ayat ieu teh badak ayana ge keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa karebut kumaha atuh kapan eta aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup Masya Allah ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam Yaman Islam jeung Islam ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu rada keanehan mah aya keanehan mah aya lamun jeung kafir nonjol jasa bakal lain lalagaan zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehanan ayat-ayat dibacakeun geus ente mah ulah mikiran riyadhah ulah mikiran naon geus pokona perang datang ka kiai beres engke disuntikan naonan disuntikan peler Kiawa daerun eta pakan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieun datang ka nyana. Ulah sieun cenah. Nyokot kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana. Suntik. Suntik disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikan lagi bungaeun jaga-agah. Kan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler terus apa nih anak? Salah kepuluh ya pulang. Wah, lamun gua agak kakarak. Wih, kakarak juga kuda ya bener ya. Suntik. Maka ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah. Enggeus. Sebab naon? Riyadhah kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow.
asana meme anggeus bae aing ieu atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun urang mah ge datang we kanyana supaya gagah suntik make kali age mun teu gagah pae keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaletik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana beuh emang kumaha ngan tilok ngadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah lamun boga doa nu manyur wae acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah batu moal manjur doa bo tuh menang salah saeutik urang diomongkeun ku batur kesek sia kesek beneran urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo atuh moal beres atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna ulah wali menteu sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku si Allah da ku wali mah geus nafsu sabodohan nyanana ke ku Allah dikutuk ku salat ye ulah sambarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi najihun tah nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nyana nangtung di ngadoa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma Allah urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka menang berkat geus bae cara almarhum abah ngeunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap kunaon mang nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana ilah haturkeun al-fatihah sahabat ngopat al-fatihah Syekh Abdul Qadir dia barengkeun kami al-fatihah geus beres baca qulu doana ge kadenge ku urang mantak bisa na murid-murid teh ngadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanala adina fiduna sana fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngeriung jeung abah mah tuh beres geus boy ieu mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok aya di imahna mah emang lu baca lemah bae aju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku kulisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leuk ngeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin cek Kangjeng Nabi Musa Rabbi he pangeran abdi ighfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lama jeung Allah wauh jeung Allah pasti diijabah ya Rabbi ya pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti li ka abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge
waliahi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuanta arhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Toha engke bakal dicaritakeun asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Toha akan ngadoa Kangjeng Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak dakwah kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosoranganna nah maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah bahkan teh dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ke Allah ke jelema teh kudu dikumaha-kumaha urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wau jeung Allah seakan-akan urang teh perintah Allah ketika urang seakan perintah Allah jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai diparentah ku Allah ya Allah ya Rabbi geus kos kitu bae teh malah lakon pohara jasa Kangjeng Nabi Musa na keur munajat selama 40 poe can balik diisukeun maot ku Musa Samiri moal balik deui sementara Kangjeng Nabi Harun teu boga kakuatan kumaha dakwah mah terus bae kuari ngagelok jelema percayana lain ka Allah tapi ka anak sapi sujudnya na ka anak sapi disembah anak sapi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kangjeng Nabi Musa turun ti gunung Tursina balik deui ka kaumna walamma raja'a Musa ila qaumi rabbana asifa barang Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum benduna pohara prihatin sedih Kangjeng Nabi Musa syadidal huzni lantaran neuleuh kaum ibadah lain ka Allah nu tatadina titah tauhidkeun ka Allah ibadah ka Allah kalawan ikhlas ibadah ulah aya unsur naon-naon kuari neuleuh kaum kabeh nyembah ka anak sapi Rabbana asifa bendu Kangjeng Nabi Musa prihatin sedih luar biasa nang hese bele ke hese capek nu tadina perang jeung Firaun teh kapan dakwah teh dek Islam kan setelah berangkat Kangjeng Nabi Musa dakwah tarung jeung Firaun menang Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun memodar di lautan Kangjeng Nabi Musa beserta kaum selamat alhamdulillah iman ka Allah lain lalaga nang hese capek perang jeung Firaun masih kene kerasa ku kaum teh perang jeung raja Firaun teh begitu ditinggalkan kuari malah boga pangeran anyar anak sapi deh Kangjeng Nabi Musa gode kepala mantek cek Kangjeng Nabi Musa gola bisa ma khalaftumuni min ba'di cek Kangjeng Nabi Musa terhadap kaum Nabi panggoreng-goreng nah sebagai khilafah agawean pang jore-jorena du dilakukeun ku muaraneh kabeh mimba di sabada kaula selama 40 poe berubah
40 poe doang ku berubah. Nu tadina geus jembah ke Allah, ibadah ke Allah. ku hari malah ibadah ke anak sapi. Musyrik deui anjeun teh. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah anjeun gegeran kana perentahan pangeran aranjeun kabeh? Gegeraan bilu padahal Allah Marentahkeun ka kaula sing hade umat. maneh dipanggil heula ku kaula. Kula geus nitip ka lanceuk kaula Kangjeng Nabi Harun. Jeung maneh tepan ku Kula geus titipan Kang Deka. Kok make jeung gegeraan sagala maneh neangan pangeran sehingga keluar tina parentah pangeran Allah Subhanahu wa taala gode kepala Kangjeng Nabi Musa. Di bahasa Arab aya ajalah aya surah. Aya ajalah ma ieu ta ajiltum, ajalah ngaranna at-taqaddumu ala syai' qabla waqtihi. Ngalaksanakeun hiji perkara memeh waktuna kan teu beres. Rambutan can asak geus dialaan dijual kan teu beres. Haseum pare encan koneng geus diala moal beres. Memeh waktu geus diala cara kuari mah baheula mah urang mun meuli buah darmayu aramis lantaran diala kolot bahkan diala asak. Kuari mah ngora keneh geus diorag. Duit bae geus duit haseum. Meuli buah darmayu urang haseum. Meuli rambutan haseum. Lantaran memeh waktuna geus dilaksanakeun. Salat jam 12 dohor nyana jam setengah 12 geus salat. Eta karana ajalah nu kos kitu karana. Gegeraan teuing teu bagus aya memeh waktu mah. Ieu ge ajiltum memeh waktu. Aya di surah mah kitu amalus syai' awali awqati ngalaksanakeun perkara gegeraan cuman di awal waktu. Begitu trong langsung salat. Di jero waktu ngan cepet ngalaksanakeun. Ditungguan jam 12 begitu langsung sholat gitu kene. Ieu mun rambutan teh mah ditungguan datang ke asak geura ala bagus eta kos kitu. Lantaran lamun kebal teuing asakna ditangkal buru. Iki urang ge kitu kene. Namun urang sholat di tedang we jam 12 encan, ke setengah 1 encan, jam 1 encan, jam setengah 2 encan, jam 2 encan, jam setengah 3 karak mulai kacai buru. Salat buru kata. Tatori kayak teuing. Kuruna mah begitu dah. Jam 12 teng atau kuari jam 12 lewat seperempat teng langsung sholat. Bagus eta kos gitu. Kom lamun subuh mah. Subuh jam 7 tapi lain buru. Cuma lain buru mah. Jam 7 masih sareureui emang ngomong istiqomah jam didinya beureun. Tah eta buruk da geus parah jasa tah buruk da ge. Masyaallah. Ajalah memeh waktuna. Titah nungguan 40 poe doang kakarak 20 poe ka 30 poe geus berubah. Malah diisukeun Kangjeng Nabi Musa teh maot. Masyaallah mantap cek Kangjeng Nabi Musa bisa ma khalaqtumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Marah Kangjeng Nabi Musa gegeraan teh mana yang tindakan sehingga berubah pikiran mangeranan ke anak sapi. Kangjeng Nabi Musa wa alqal alwah cokot ku Kangjeng Nabi Musa ku marah-marahna. Taurat menang ti Gusti Allah nu tina loh tina papan-papan tina batu. Mun sakitu wedena ku Kangjeng Nabi Musa diangkat. Dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Peupeus patakasal. Masyaallah. Iku marah-marahna Kangjeng Nabi Musa. Cuman marahna Kangjeng Nabi Musa godoban li rabbi benduna karena pangeran yana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang makan marahna karena nafsu.
Urang mah lamun aya awewe ditanya teu nembalan marah urang nafsu, tapi lamun awewe teu make jilbab baju seuri atuh biasa bae urang mah milu seuri deui biasa. Aya awewe pingpingna kadeuleu ditanya ku urang teu nembalan marah urang goblok sia tolol sia. Tapi lamun ka urang nyuratan we atuh happy bae. Urang mah nafsu, selalu nafsu naon. Nah, ieu Kangjeng Nabi Musa marahna karena Allah. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Di samping Kangjeng Nabi Musa nyokot Allah. Kemudian dibalangkeun pecah. Taurat teh. Wa akhadha bi rasi akhihi. Leungeun katuhu Kangjeng Nabi Musa nyampak. Nyekel kana hulu Kangjeng Nabi Harun nu jadi lanceukna. Buukna dicekel make leungeun katuhu. Leungeun kencana nyekel janggot Kangjeng Nabi Harun. Bayangkeun coba ku urang. Ya juluhu ilaihi ditarik ku Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa dikieukeun. Teu eta upaya Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa mah buah jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Bahkan Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah, yeuna huluna ieu sirahna ieu kaluar haseup. Kaluar haseup Kangjeng Nabi Musa mah. Lamun keur marah teh ku gagah-gagahna haseup kaluar. Mentak paingan cek Kangjeng Nabi. Lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai. Diajar ku Kangjeng Nabi orang di pagahan orang lamun marah keur nangtung gegeran diuk. Urang marah ka sabae. Ulah aju tugas tulak cangke. Setan di dieu wah goyang-goyangan. Hayo cak setan teh. Ulah. Tapi urang lamun keur marah diuk geura-geura. Diuk. Rapih bakal. Marah urang eueuh. Lamun diuk masih kene ngageter kene marah be berarti seuneu aya kene di jero hate urang. Urang ngedeng. Lamun ngedeng masih marah kene mandi tiis bener kok Nabi dititah mandi. Sahabat praktek begitu marah ka hiji jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kene bae ngedeng masih marah kene bae mandi marahna marahna tiis sebab seuneu antina adalah cai di awak urang aya seuneuan pandian beres. Dibantak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat, urang teh embung wirid, aya setanan. Setan kan seuneu pandian. Dina thariqah mah kos kitu pandian, jebur bae wasak. Seuneu pareung cak setan tiris. Lompat setan, urang kan tirisan hees deui. Setan datang deui, tidur nih setan kan diciptakeun dina seuneu. Aya di awak urang panas, embung ngajakanna embung salat, embung wirid, embung maca Quran, embung pandian kira ge. Pandian dengan penuh keyakinan, ieu teh mandian seuneu. Seuneu nu aya di awak urang dipareuban, beres, seger. Lamun haju orang teu mandi atuh setan aya bae di awak urang. Embung urang. Atuh apa urang boga pikiran asana aing isuk gering ye. Boga pikiran mah aing di pandian kieu mah isukna gering. Sebab nuturkeun keyakinan urang gering. Tapi cak keyakinan urang moal. Perintah Kangjeng Nabi ieu mah moal luar mah gering. Moal, urang geus direncanakeun sih. Dahar, tas garoko hees. Atuh bener. Rencana urang teh bener. Tapi lamun aing mah dahar, tas dahar, ngidup, ngarokok, salat. Moal. Tegep bae biasa, teu sesuai jeung rencana urang. Coba ge. Pandian. Urang keur marah pandian. Tiis. Minimal wudu. Namun orang marah langsung gegeran ngalawudu. Orang marah ke pamajikan, ulah di layanan atau pamajikan banyak kaleng rombeng.
keluar nilai ada mah kumaha gitu. Wah, tuh malah eureun-eureun terus bae. Nya ngahing-hing bae. Lamun can dibeulikeun kongkorong tuh terus bae. Ka dapur kongkorong, ka tengah kongkorong, ka mana kongkorong. Ajupan. Hees kita dibelikan kongkorong memorongkok. Kata ngomong we. Urang ngalawudu bae, ngalawudu urang. Abeh tiis. Kabeuli moal teh kongkorong maning wudu. Ngalawudu tiis gawak urang. Nya nek ngomong naon teh ngomong naon aya urang tiis papan ngeunaheun. Ya tuh geunaheun anu mantak ribut ge pan urang marah itu marah urang marah ribut. Gitu mah itu marah urang teh atuh mal ribut. Mal ribut kunyana dipeupuhan kitu daek marah teh kunaon teh daek marah. Aing mah hanya marah kanyana teh. Urang ngalawudu deui di dieu. Salamet. Lalu di pagahan urang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah gagah. Mendak waktu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Naon? Untuk nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing. Hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosgi jeung buat agak gading deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Kunaon? Ulah buta. Sia teh tidak kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh mah. Tambah lain besi, tambah lain Cimande, tambah Musa kilat beh. Iya kula mal bisa nyabut nyawa kula. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas beuneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditonjok deui. Ulah sia datangan deui tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek diturutkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah embung jakeun teh. Sagupkeun. Kalau kalau teh sagup gagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya nak marah-marah pepes Taurat nu aslina gua gah jasa urang mah mawa batu eta bae kali hiji do mun berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah dituna diangkat ke sorang ya Allah ya malakal maut datang nih Assalamualaikum salam mana deui ayo kula maka dia kuari dek nanya dek maut apa yang hirup mah yang pae dakwah Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah berapa tahun
titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae naon hirup kita jaga tuh engke pae kuari pae mending kuari je cak balakal mah kiamat sih jadi asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakan ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae geus mung paeh ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engke na paeh keneh atuh mending kuari nanaonan laporkeun ka Gusti Allah laporan dari malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah hayang kuari bae tanya tuh hayu ulah ngalawan gitu ulah ngalawan ulah ngalawan sih ya Allah teh jelema bagagagah teh pohara malakal maut datang deui ka dieu Waalaikumsalam hayang kuari bae tuh geura masang deker kumaha geura masang deker nangkarak atau nangtung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku nyana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleu ku sarerea ka deuleu eueuh nu wani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun ya Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qalabna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula teu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jaman teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah ibu sama tetep bae coba terangkeun innal qauma sa'nyana kaum Bani Israil teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng itu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 poe teh kitu bae tetapi na istana puli kaum teu nganggap ka kaula Harun ulah direang sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang
akhirnya abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna. Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atau dakwah di mimbar teh saudara eta tunjuklah luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diundang kuno sugih giat diundang kuno susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop nang bodaya boh maca kutub robani na geus sabelah poe diundang be kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka tiga raksa nu kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwah teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun ku sabab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang nya mah pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kanjeng Nabi Harun kercan wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kanjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kanjeng Nabi Musa bahkan Kanjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kanjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kanjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kanjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur, puguh Suriah hancur, tambah deui Yaman hancur, kuari Saudi Arabia hampir-hampir. Sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus Suriah terus-terusan. Geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh. Geus puguh di Baghdad. Terus di Yaman. Terus kuari menuju Saudi Arabia, Makkah. Kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kanjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kanjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kanjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kanjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kanjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kanjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kanjeng Nabi Harun ku Kanjeng Nabi Musa kakak
hampura kula hampura tuh batur mah mun diurang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok diurang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa ka hampura ih cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ke masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur peuting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na prut gitu tahajud cek eta teh ayeuna teu wese nyahoeun ka ambe naon anu dibubuy naon anu dipais engke ta kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna nu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungitna nu dipais tai ucing ka ambe haseupna haseum cek masyarakat sarua manusia ge dakwah haseum teh ucing ieu mah ye anu dakwah saudara-saudara sekalian hati-hati kita harus mencintai agama hati-hati kita harus mencintai fakir miskin tapi ka ambeun haseum ku masyarakat haseum ka ambeun haseum sebabna nyanana henteu haseum bae teh ucing ieu mah nu kos kieu mah tuh wawukeun heula urang ka Allah memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batur lamun urang ditahan sedekah urang heula sedekah lamun urang ditahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana lamun urang ditahan tahajud ka batur urang heula tahajud lamun urang ditahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnyana urang teh sok maca sholawat namatak batur hayang ijazah dikir ka urang kambe ku irung batinnya urang teh sok dikir lamun urangna tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu haseum ka ambeun urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kona mah teu percaya aing tuh Masya Allah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang maka ayat ye bisa digunakan paranti muka kunci lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu baca ayat ieu bisa pakai maling ku urang sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bege elek tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa meluk Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan di mana mimitina mun aya kunci cekel kuncina bacakeun ayat ieu qala binna
innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula. Sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak paeh hasan aing mah. Macanna sabaraha kiai mal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Ke mundek perang karak diturunkeun. Can perang moal bisa. Maksudna muka kunci naon? Lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu. Di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci kunci-kuncina make remote makanya mukana ge. Tapi bisa dibuka make ayat ieu. Kagetin orang Amerika. Kaget. Ieu tah ayat ieu mantap loba nu asup Islam. Panglima Amerika asup Islam. Lantaran naon? Ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka, bisa dicokot ku tentara Irak. Nyana dirinya menyelidiki, setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan. Loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika. Dikunci teu bisa sembarangan. Bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika, ku tentara Irak. Ghalabna innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah, lain lalagaan ayat ieu. Mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun. Tah mulai tah ngepet. Itu kuat efek sampingna doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan ieu mah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantap Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun. Ieu rariadohna doang orang Indonesia mah masyaallah kararuatan biasa. Perang urang teu boga senjata make bambu runcing doang, golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang. Golok tarang hau pake perang. Ngaburinya. Emang kumaha make ayat ieu. Ketika ribut ya di Singapura ribut. Pernah ribut di Singapura. Kamari ieu. Encan lilai ba zaman Habib Hasan. Zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut. Nyerang Hindu kadinya. Islam saeutik. Islam maca ayat ieu. Salah saurang, dua urang maca ayat ieu. Hiber kaluhur sah. Neleukeun hiberna doang wabur kabeh Hindu. Ieu mah di zaman Habib Hasan. Aya keneh Habib Hasan ketika manehna diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama. Diserang ribut gede di dinya lain letik ribut. Maca ayat ieu hiber sat kaluhur. Wow, ditinggalkeun wabur kabeh. Tah ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah eta. Setelah kejadian ribut gede-gedean. Dibacakeun ayat ieu. Hiber jadi bisa hiber sagala ayat ieu. Muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu. Nah, ieu doang tah urang mah penting eta doang tah. Perang mah embung urang mah paham. Ieu doang ieu. Ya
ya Allah ya Rabbi emang siapa maka dijabahnya tolol beri ayat dia nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sekean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana nah ieu mah teu meunang sambarangan tuh dibuka digelar keur ngaji kieu atuh atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh dibuka kunci kos kamari pareum tek kula ngomong pareum emang kula teu nyaho di hareupeun kula nung neleponna kumisan make batik make calana emang teu nyaho mun mal dibejakeun ngaranna nu mareumana di ditu nyaho ku Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu kula langsung keur menghadap ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleu jelema langsung nu mareumana kadeuleu ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana asana moal kebal teh jelema hirupna di jelema kabeh urang Bandung urang Tasik urang Garut urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu mareuman tolol di goblok-goblok atuh goblok beneran emang teu kadeuleu atuh kadeuleu ji teh kadeuleu emang kuat wa Allah dibere neuleu dibaca ieu ayat teh qala innal qauma istad'afuni sret kadeuleu kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah henteu di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku lain lalagan trek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh atuh reres lamun kula nunjuk tah harita tasia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang tah jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari nambah wari 111 poe bahkan 113 poe ieu lain letik-letik ayat ieu teh badak ayana ge keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal ada wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa karebut kumaha atuh kapan eta aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup Masya Allah ribuan manusia kuari nu asup Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam Yaman Islam jeung Islam ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu rada keanehan mah aya keanehan mah aya lamun jeung kafir nonjol jasa bakal lain lalagaan zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehanan ayat-ayat dibacakeun geus ente mah ulah mikiran riyadhah ulah mikiran naon geus pokona perang datang ka kiai beres engke disuntikan naonan disuntikan peler Kiawa daerun eta kan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieun datang ka nyana. Ulah sieun cek nyana. Nyokot. Kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana. Suntik. Set. Suntik set disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikan lagi bungaeun jaga-agah. Pan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler terus apa nih anak? Salah ke puluh ya puluh. Wah, lamun gua agak kakarak. Wih, kakarak juga kuda ya bener ya. Suntik. Maka ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah. Enggeus. Sebab naon? Riyadhah kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow.
asana meme anggeus pae aing ieu atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun urang mah ge datang we kanyana supaya gagah suntik make kali age mun teu gagah pae keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaletik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana beuh emang kumaha ngan tilok ngadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah lamun boga doa nu manyur wae acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah batu moal manjur doa bo teu menang salah saeutik urang diomongkeun ku batur kesek sia kesek beneran urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo atuh moal beres atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna ulah wali menteu sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku Allah da ku wali mah geus nafsu sabodohan nyanana ke ku Allah dikutuk ku salat ye ulah sambarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi najihun tah nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nah nangtung di ngadoa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka menang berkat geus bae cara almarhum abah geunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap kunaon mang nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana ilah haturkeun al-fatihah sahabat ngopat al-fatihah Syekh Abdul Qadir dia barengkeun ka al-fatihah geus beres baca qulu doana ge kadenge ku urang mantak bisa na murid-murid teh ngadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanala adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngeriung jeung abah mah tuh beres geus boy ieu mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok aya di imahna mah emang lu baca lemah bae aju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku kulisika angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leuk ngeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin cek Kangjeng Nabi Musa Rabbi he pangeran abdi ikfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lama jeung Allah wauh jeung Allah pasti diijabah ya Rabbi ya pangeran abdi ikfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge
waliahi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuanta arhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Tohang ke bakal diceritakan asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Tohang kan ngadoakeun kita Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak dakwah kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosoranganna. Nah, maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kanjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah, lemah Kanjeng Nabi Musa dakwah Kanjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan teh dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ke Allah. Engke jelema teh kudu dikumaha-kumaha urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wauh jeung Allah. Seakan-akan urang teh perintah Allah. Ketika urang seakan perintah Allah jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai diparentah ku Allah gitulah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Harun alaihi salam mantak dihijikeun doana qala cek Kangjeng Nabi Musa rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin